tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya. Oi. Terusnya. Terus mana emang nih? Ah iya biasa di ditu orang mah. Di mah. Lain kalau itu aing mah sareng sing kieu aduh aing. Kita galau ki orang tuh seminggu di puasa deh. Kenapa kudu galau mikiran puasa mah. Aduh aing. Ini puasa-puasa. Seklir pausahaan orang teh pan. Usahaan naon atuh. Dagang paning dagang naon bingung. Kalau mau dagang kita dari rezeki masuk anu ngatur, geus anu ngatur. Jeung segala keingrang. Kuna gerek bulan puasa mah tuh mana itu tong gitu usaha jeung dewek bareng kalau Usaha naon? nya tuh pan nang sukusum kolak nih kalau mah bae teh Takjil meureun. heuh takjil kitu Tapi kamari aya nu nawaran ka urang teh cokot tuh. naon Petesan tasan Heeh. hanya isal lagi eta mah cokot Terus tapi memang sih urang oge rek yang harapan bulan puasa sebenarnya mah hati gue urang kumaha nya teh aya kumaha lah. soalna naon harga ieu naik Tah eta sembako nu lieur pan. jadi Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Udah makan. abang ah Alhamdulillah. Kumaha darah mang di dieu? Saya saya cari ah. Duaan wae di dieu. bingung pan ngeunaan itu ya Heeh, katingalnya teh bingung di ditu ge tadi teh. Saresah gitu. Di depan puasa teh. Perusahaan. Oh. Jadi inti nama itu keur baringung we nya. Bingung. Rek saminggu rek puasa teh. Harga sudah naik. Heeh, emang sih. Nanaon oge keur bulan puasa mah kadang. Tapi kudu inget teh. Urang teh kudu bunga menghadapi bulan Ramadan. Kudu bunga, kudu atau. Nya ayeuna di antarana hadis mah dina kitab Duratun Nasihin. Eta aya hadis. Emang sih nu nyairoskeun hadis ieu hadis dhaif. Nu nyairoskeun hadis dhaif. Tapi sok sanajan hadis ieu hadis dhaif, meunang kurang diamalkeun. Nya eta hadisna man pariha biduhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala nironi. Cek urang mah saha jalma anu bungah bahagia kusabab rek nyambut bulan anu mulya nyata bulan Ramadan, maka Allah ngaharamkeun ka jasadna eta jalma tina pirang-pirang seuneu neraka. Gitu. Kudu bunga berarti kan saminggu deui enak bulan puasanya. Tah kudu bunga urang. Bagian teh kacida bagian malah ulama baheula genep bulan ye genep bulan samemeh asup ka bulan puasa teh ulama salaf baheula geus ngadoa ka Gusti Allah ngadoana supaya umurna teh didugikeun ka eta sasi Ramadan jeung dina eta doa teh supaya amal puasana teh ditarima ku Allah Subhanahu wa taala. Mata kitu urang kudu bunga beda jeung urangnya ning anak keur baringung ulama salaf baheula mah ngadoa genep bulan serta can puasa. Heeh gitu. oh berarti urang teh di ditu kudu bunga meureunnya rek bulan Ya puasa oh jelas kudu bunga. nah ngeunaan eta teh lamun menyambut bulan puasa teh kitu urang teh kudu bunga gitu teh kumaha teh Naon urang kudu bunga Ayana bulan puasa. Oh ku ayana bulan puasa. Itu meureun. Lamun nanyakeun masalah puasanya eta teh seueur padilahna keunggulanana. Pokona mah dina bulan puasa mah seueur. Ngan di antara nama dawuhan Kangjeng Nabi we. Nyaeta saur Kangjeng Nabi atakum syahrul Ramadan. Syahrun mubarak. Datang ke anjeun kabeh teh bulan puasa, bulan Ramadan. Nyaeta bulan anu penuh berkah. Di antara nama kahiji Allah marentahkeun puasa di bulan Ramadan teh. Terus Allah mukakeun pintu-pintu langit. Pintu-pintu langit teh dibukakeun, tah ieu teh nandakeun di bulan Ramadan teh doa diijabah. Terus muliana bulan Ramadan. Terus di antara deui di bulan Ramadan teh pintu neraka ditutup.
pintu-pintu neraka sadayana ditutup nandakeun deui bahwa di bulan Ramadan termasuk doa termasuk dosa anu dihampura di bulan Ramadan. Terus demi Allah saur Kangjeng Nabi wallahi di eta bulan Ramadan teh aya hiji wengi nyaeta wengi eta teh leuwih sae tibatan wengi 1000 bulan anu sok disebut malam Lailatul Qadar teh. Denge cepat Ustad cek AA kudu bunga urang teh nyarapan puasa teh. Kudu bunga-bunga si lain kan ngamimitianan. Geus jadi emang geus apalah nya mudah-mudahan manfaatna. Jadi inti nama sataacan sasih saum teh urang menyambut bulan Ramadan teh inti nama urang kudu bunga teh eta we geus tong bari ngungwe nama tong garala wae nya. Heeh enak rek pamit teh ka ditu. Hatur nuhun Mohon tur nuhun pisan na. Punten ya. Tuh. Usahanya aing. Ayu siap. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kemana ayeuna? Ka ditu. Bebenangan atuh mana sok kitu orang teh. Urang teh di mana datangna bulan Ramadan teh kudu bunga. Kades mah tadi abang kana pintu neraka teh ditutup. Ya geus ngomong itu pandas hayo maksiat. Ya moal atuh manya deui. Saya Tapi kieu ada juga aya nu dina lagu. naon? Bulan puasa. Oh, kira ya. Laguna. Ramadan tiba, Ramadan tiba, kanggo pikeun padoa pardon balik padoa aman urang sih marhaban ya Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba.